Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya. Oh, gitu. Kau hina diriku, kau sebut tentang buduk. Jangan lupa saudaraku untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Reza Picture. Terima kasih bila sudah subscribe. Mari kita lanjut nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan anu ngajawab salam balik di ieu panempatan ka imahna sing aya ilmu anu manfaat, amin. Urang doakeun oge ku sadayana mudah-mudahan anu teu ngajawab salam balik di ieu panempatan ka imahna sing teu bisa hitut, amin. Hayang teu bisa hitut ce sok matakan jawab salamna sing kararompak. Siap siap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Urang doakeun oge ku sadayana mudah-mudahan sing aya nasib indit ka Mekah, amin. Ari balik ka beuli sawah kajieun imah nu megah, ka beuli mobil nu mewah, rizkina sing tambah-tambah, milikna sing tambah-tambah, pamajikan oge sing kumaha soleh solehah ya Kang lintambah. Kan tadi kadeuleu tuh nini geus calangap tam teu jadi embuahna euy. Afdhalus salam salasa sok sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Punten ieu tribalna hoyong diageunkan syalit. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza taraka rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nari fulan ibnu fulanin la budda min dukhulin nar. Wa qala al-musannif fil alfiyah Makudi, al-ilmu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata man lam yakun ya'rifuhu fahakuhu ayya'lama. Allahumma nawwir qulubana, amin.
binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama anu kusim kuring dipika hormat para habaib, para alimil ulama, asatid wal asatidah anu kusim kuring tetiasa disebat satu persatu namina. Wabil khususil khusus kangge kersana Kiai Haji Rusdi Maulani, pengasuh pondok pesantren Al Huda Kamalaijah. No itu ya hampura lain uing teu bisa maca ya. Ieu na bae teh jelas. Kamalayahnya Kamalayah Desa Ciseureuh. Kamalayah. Oh biasa we tong molotot itu Omni molotot ieu nih. Kamalayan Desa Ciseureuh oge kepala desa Buara leres. Oge Ustad Kamiludin kepala MDTA Nurul Hikmah. Oge Ustad Gofar pengasuh pondok Al Mustaghfirin. Oge Al Ustad Rismawan kepala MDTA Bustanul Hikmah. Oge Ustad Randy Are you ready? Ustad Randy kepala MDTA Al Mustaghfirin. Oge ahli-ahli wakaf kersana Bapak Wabjun Warjun gening diri nama P itu lin era. Bapak Warjun nya Bapak Encu leres. Teras Bapak Dirin luhur teuing eta jadi sigaha. Oge Bapak Run Kurnawan leres. Oge Ibu Iwen atanapi Bapak Iwen. Oh Iwen. Jadi Iwen atuh. Lamun biasana di Bandung mah Iwen teh sok aya wan dina ekna. Ieu mah eueuhan jadi Iwen. Ibu Iwen. Iwen. Geus kumaha uing ah. Lieu. Oge Bapak Kartono almarhum leresnya. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan para guru-guru urang sadayana sing aya dina tayunan Allah Subhanahu wa taala amin. Sing dipararaoskeun yuswana amin. Murang kalihna sing dijantenkeun murang kalih anu soleh tur solehah amin ya Allah ya Rabbal. Oge teu hilap ka ahli-ahli wakaf anu mudah-mudahan hartana anu tos diwakafkeun kangge perjuangan di jalan Allah, mudah-mudahan wakafna ku Allah sing digentosan kalawan ganjaran anu berlipat ganda amin ya Rabbal alamin. Oge teu hilap ka kersana aparatur pemerintahan ti kawit Bapak RT. Aya Bapak RT aya nu belah mana diukna Pak RT ya? Hadir Pak RT hadir. Coba mana Pak RT ya? Oh itu ngacung tuh. Tapi hadir RT hadir. Alhamdulillah. Bu iya Bapak RT gawe di masyarakat pang capekna pang ripuhna leres teh. Betul tidak? Atuh ya iya. Kusabab naon? Kusabab sagala permasalahan tingkat RT pasti diseretkeun disanggahkeun ka saha? Ka Pak RT leres. Matakan RT mah ripuh Kang leres gitu. Ku ripuh nah RT mah aya singkatanana naon? RT ripuh teu puguh. Gitu. Keun teu kuna naon Pak RT ripuh teu puguh oge mudah-mudahan sing berkah milik rezekina amin. Sing diseureurkeun milikna amin.
diseueurkeun istrina amin. Meni tarik itu RT ngaminana. Ieu atuh gagah lamun ayeuna RT boga pamajikan opat. Lurah dan camat lewat. Hidup RT ah. Hidup RT hidup nya hirup atuh mun paeh mamal di dieu beunah. Sing paos Yuswa Pak RT ah. Amin ya robbal. Oge teu hilap ka Bapak RW oge Bapak Lurah, Bapak Camat, kum sadayana mudah-mudahan urang doakeun ku sadayana para pemimpin urang ku Allah sing diadilkeun amin, ku Allah sing dijujurkeun amin, ku Allah sing diamanahkeun amin ya robbal alamin. Oge teu hilap ka ibu-ibu bapak-bapak santriyin santriat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mudah-mudahan sing aya dina tangtayunan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Ibu bapak asada rahimakumullah, sataacana simkuring ngucapkeun syukur alhamdulillah tiasa silaturahmi ka kampung naon ieu teh ngaranna Cikorowok, jadi Cinggorowok di umurnya. Iya bagus ngaran kampung Cikorowok. Kusabab naon? Kusabab kamari simkuring ngaji ka belahan Tasik. Ditanya ku simkuring ari di dieu ngaran kampungna kampung naon? Ngajawab pangersa cenah di dieu mah ngaran kampungna kampung Ulan Alit. Imit-amit. Atupan merenang simkuring terada geuleuh nyarada penasaran nya kunaon beti bere ngaran kampung Ulan Alit. Jadi kieu cenah pangarsa kapungkur baheula nuju zaman penjajahan dipaksa kerja rodi teu make baju teu make calana nya atuh ulan. Amit-amit. Naon ieu? Oh kopi. Nuhun. Nuhun Kang. Mudah-mudahan we sing berkah ya robbal. Mudah-mudahan we masyarakat Cikorowok bak wa Allah bener Cikorowok ku Allah sing dipanjangkeun yuswana amin, sing disararehatkeun amin, pakasabanana ku Allah sing dilancarkeun amin ya robbal alamin. Tapi da geningan dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa di kampung Cikorowok marada tiris ya tewa ya tiris tewa komo wing di luhur ya menirada tiris karasa da ngeunah nama lamun tiris-tiris kieu teh ngeunah nama dibere nenen jahe ieu teh ya. Aya nenen jahe aya. Oh geuningan eueuh ya. Aya na naon kopi cenah ieu teh. Oh nenen ayah nenen. Hampura apa ngerasa simkuring mah lain vulgar nyebut nenen teh. Da simkuring mah aslina ge orang Bandung. Di Bandung mah terkenal dengan bahasa anu lemes leres tante. Betul tak tidak? Atuh ya iya. Brebes mah susu tetap susu. Sukabumi susu tetap susu. Banten susu tetap susu. Tapi maaf, Bandung mah susu itu bukan susu tapi nenen. Mudah-mudahan we atuh di hareup teh aya nenen jahe gitu tah. Aya cenah nenen nama coba jahe na aya jahe. Daun jahe. Oh itu janda herang cenah tuh. Ari jage aya jage. Naon jage? Janda geuneuk imit-amit. Sanes kuna naon Kang? Sanes kuna naon ceuk? Simkuring mah lamun ceramah bari tiris kieu teh dibere nenen jahe sok hayang ngahaleuang wing mah Kang. Teu kunaon ngahaleuang ceuk. Moal fanatik moal. Siap didengarkan siap. Dangukeun. Corona eta teh Kang. Sok dangukeun. Bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja
aku susah gelisah, jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir nenen jahe tak tersedia. Oh, 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 oh. Mana tepuk tangannya? Nuhun tepuk tangan sih nganenen jahe eueuh ya. Apunten apa ngarasa sim kuring mah teu nitah kan ngabejaan we eta mah. Horoy ce campur heeh gitu. Tapi maaf Kang, dimanapun tempatnya, siapapun yang mengundangnya pasti we dihareup teh aya cai nu siga kieu tah. Leres tah teu? Betul tak tidak? Ieu biasana nu kieu teh sok disebut cai murah salin murni nu kieu teh. Murni cenah. Sades kunaon pangersa sim kuring mah sok inget ari ningali cai herang teh baheula keur jadi santri. Pan ari keur jadi santri mah nginum teh cai herang wae, ayeuna kasebutkeuna jadi kiai ku batur nginum teh cai herang deui. Da baheula mah uing Kang lamun teu boga duit sok indit ka WC ninyuh cai keran. Matakan santri mah muara rudug. Aya santri budug jadi aya. Wah ieu budug kabeh di tukang ya. Kan santri budug oge nu penting mah barorok salin barokah. Oh di mana aya budug barokah? Kan urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan santriyin santriat sing dijantenkeun ulamaul amilin, amin ya Allah ya robbal alamin. Daripada nunggu lama-lama nenen jahe tak ada gaga, lebih baik kopi hidung saja minuman kita. Bangga sadayana ngopi keun Kang keureuh we nu ayanya. Bangga Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan geunahna disuruput kitu manenen jahe itu ya. Sok kembali ke lab, siap ngaos siap ngaji siap, sok dangukeun Kang Bu sadayana tinggal saur Gusti Allah dina Al-Qur'an sapertos kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aing mah tukang carerang ngajawab da eueuh hadoy. Ari belah dieu tararik ngajawabna teh da kaluhur. Allah, coba do belah tukang nyalaun nya ka hadap. Yoyo. Coyoyo di bawah-bawah. Aya coyoyo aya. Halo yo. Sok jawab singkara rompak siap. Keun sok kaluarkeun sorana ulah ditahan-tahankeun we da hutang mah ge bakal kabayar. Ayeuna pan aya poe Salasa jeung Kamisnya. Aku berjanji. Bang Emok teh geuning Bang Emok teh. Tuh da seuri nu ngarasa mah. Sok dangukeun kembali ke lab. Dangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Teu
pati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia eta angin pikeun ibadah eta pikeun leres gitu betul gitu. Tapi kan Ustadz bentuk ibadah teh seueur alias rea atuh ya iya. Sodakoh ibadah zakat puasa naik haji umroh oge salat oge gapleh oge itu dulu aya nu ibadah cenah tuh. Atuh pantesan unggal putingan gapleh we da ibadah cenah. Maaf Kang, maaf aya nu sok main gapleh aya. Loba. Maaf Kang geura eureun. Lain kuna naon ce biasana nu sok main gapleh mah sok gancang modar. Oh atuh ya heueuh. Coba tingali ayeuna aya nu keur kumpul di pos ronda main gapleh ngaluarkeun balak genep da pasti kieu ngomongna teh mod. Modar. Ayeuna keur kumpul di pos ronda ngaluarkeun balak gua ngomongna teh cara kieu sing panjang yuswana tur barokah. Aya. Kabeh oge mod. Tuh gancang modar Kang sia tah. Matakan eureun. Tapi maaf Kang. Anu kusim kuring bakal dibahas ayeuna nyaeta ibadah anu bakal engke paling pertama ku Allah bakal dihisab naon? Nyaeta salat. Maaf Kang bupa sadayana orang dieu sok sarolat osok berjamaah osok mudah-mudahan ngawadulna sing dihampura ku Allah amin. Sok Kang jujur jeung sim kuring mah osok tara cek aing itu jadi robah ngajawabna nu asalna osok jadi tara. Ya maaf pusing daek jaga sholat anu 5 waktu siap. Maka timbullah pertanyaan Ustad nenen jahena eueuh jadi laut sorana yo. Tiris Kang geuningan di luhur teh ya kudu nenen jahe we. Maka timbullah pertanyaan Ustad, apa sih konsekuensinya orang yang berani meninggalkan sholat yang 5 waktu? Coba tinggal saur Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan sapertos kieu. Idza taraka rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nari fulanu bnu fulanin labudda min dukhulin nar. Ya kira-kira ibu-ibu apal hartina yuk tuh pantesan marloh ka uing. Sok bukang tinggal saur Kanjeng Nabi hartos na sapertos kieu. Di mana-mana hiji jelema geus wani ninggalkeun salat 5 waktu sawaktu weh dengan secara disengaja. Contoh misalkan di ieu kampung aya nu ngaranna Mimin aya Mimin. Belah mana diukna Mimin ya? Aya Mimin aya. Halo Min. Keun teh kunanaon cedak ari ngaran kolot baheula mah sara dimpel bener teh. Ngaranna teh Mimin. Ijah. Iroh. Maimunah. Moe maneh. Sok coba di dia nu ngaranna Dewi teh. Aya Dewi aya. Angel aya Angel. Lamun cek orang Jawa belah ditu mah lain Angel ieu teh angel. Maesaroh aya Maesaroh. Moe sirah aya. Itu aya cenah moe sirah euy. Keun da eta mah ngaran kolot baheul. Ngaran kolot baheula. Naon ieu? Oh nenen. Allah. Hatur nuhun Kang mudah-mudahan pamajikanna sing opat Amin amin syah. Amin cenah. Aing ge acang. Aduh genah nya euy, aya kopi, aya nenen ngan rokok sampurna mil saselok can aya ya. Wah cenah ieu mah ustad teh ngabangkrutkeun bongan saha ngundang aing.
Heureuy mah heureuy tong dianggap heureuy ah. Mangga tuh sadayana nenen heula. Pangarsan nenen. Mangga nenen ah. Nenen. Ece nenen. Oh, nenen ieu teh nenen. Nenen ieu. Ih saselop Kang. Ieu Mas. Oh eta mah sabungkus ge kurang sih kana teh. Terus dicopot ku si eta 2 batang. Si eta mah kitu da ti kamari ge. Oh. Si Adul ngaranna teh teh. Adul kenal pot ngaranna teh. Sok di bengkel wae geuningan nya. Oh Ustaz sok tahu heueuh nya eta sok tahu ing. Mangga nenen sadayana. Tapi sataacana simkuring hoyong nyungkeun doana heula ka sadayana wabil khusus ka para kasepuhan ibu-ibu bapak-bapak abah umi aka sadayana simkuring nyuhunkeun doana mudah-mudahan simkuring sing disalametkeun amin kusabab dina teungeut ayeuna simkuring bade eueut nenen emang enggak Kang nenen Kang nenen Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah harayang nenen minta ke panitia. Sok lanjut siap lanjut kembali ke lab. Ibu bapak asada rahimakumullah, di mana-mana hiji jelema geus wani ninggalkeun salat nu 5 waktu sawaktu weh dengan secara disengaja, maka kumaha ku Allah bakal dituliskeun ngaranna dina luhureun panto nara Auhan nu juru mah. Aduh apunten apa ngarasa simkuring ngaji kitu teh lain gagayaan euy ya. Da zaman ayeuna mah ngaji kalau tidak dibarengi dengan candaan da pasti baralik kitu ya. Bener teu? Teu baralik malolor di tempat geuningan. Ya iya bahkan aya nu leuwih parah mah kieu ka WC ngan teu balik deui. Bener teu? Eta ting ka WC ting dileg-leg ku juri kita teh. Soka kembali ke lab, maka sing daek jaga sholat anu 5 waktu, maka lamun berani meninggalkan sholat yang 5 waktu sawaktu weh dengan secara disengaja, maka ngaranna ku Allah bakal dituliskeun di luhureun pantonara Pepen bin Iyeh aya Mang Pepen aya tobat pen. Lamun da min dukhulin nar, lamun ieu jelema teh tobat-tobat keneh teu daek ngajalankeun salat 5 waktu, maka pasti ieu jelema teh bakal asup kana jero neraka. Naudzu tsumma naudzu billahi min matakan sing daek salat anu 5 waktu insya Pak siap balik di ieu panempatan ka imahna salat nu 5 waktu Pak. Siap sholat subuh berjamaah Pak. Cara ngajawabna ngan saeutik ngajawabna berarti lu siap nage saeutik Kang. Ya kira-kira ibu-ibu siap sholat subuh Bu? Ibu-ibu mah tarik da uing ge percaya mah loba-lobana mah ka ibu-ibu kusabab ibu-ibu mah jam 3:30 jam 5 geus hudang ngepel heula sasapuh heula laju we sholat naon sholat subuh ngan tempo ieu ibu-ibu jam 8 peting sholat isya sok diengkekeun jam 10 peting. Bener teh? Kusabab naon? Kusabab ayeuna mah aya sinetron ke rame-ramena. Si Andin geuning si Andin. Si Elsa geuning nya. Eta geuningan nu lahir di penjara teh ya. Oh, bener ya eta kan? Ilainya uing mah Kang pan uing eta pamajikan sok nonton kitu nya. Nya uing teh sok maturan we ka enggeus. Itu iya atukeun mah ya bener gitu matakan Bu cing daek jaga sholat nu 5 waktu ieu ditinggali ku budakna ibu-ibu jam 8 peuting can kene sholat isya jam 8 peuting can kene sholat isya atuh cek budakna teh mama sholat dulu atuh dan nanti juga si Andin mah bakalan main ye da ari ditita sholat kudu jadi budak mah urang teh sok rada era leres teh sok rada isin bener teh
atuh laju we eta indungna nyokot cai wudu laju we balik di ka kamarna ngamparkeun sajadah salat isya meuni khusyuk eta si ibu salat isya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di tengah-tengah maca sholat maca al-fatihah teh budak ngagerwan di tengah imam, mama itu si Andin udah mulai Allahu akbar sami Allahu Allahu assalamualaikum cius deui nonton naon tah. Aya nu kitu aya eta nikakeun pohon nu kuduna salam dina tahiyat terakhir ieu mas ruku geus salam deui bakat tinggal yang nonton naon tah si An. Maaf Bu, tong loba teuing nonton TV kusabab simkuring berani ngomong seperti ini. TV itu banyak bohongnya Bu. Simkuring pernah asup karena TV One RCTI tapi lain asup karena TV langsung rajat meureun TV na begitu. Simkuring wani kusabab naon TV itu banyak bohongnya Pak, betul tidak? Leres henteu? Atuh leres. Coba tingali ku ece aya iklan, leres teu aya iklan na TV? Aya iklan sepatu pasti ditinggalikeun sampeanana, bener gitu. Aya iklan kacamata pasti ditinggalikeun matana tapi kunaon iklan Softtek ti dideleukeun. Berarti wadul sia TV teh. Atuh lamun teu wadul mah dideleukeun. Bener gitu, bener. Ye, matakan sing daek jaga salat nu 5 waqt. Komo ye aya santri di dieu aya. Aya santri aya. Oh, ieu santri hungkul ya alhamdulillah. Ieu santri kudu daek jaga salat nu 5 waktu santri. Ulah ninggalkeun salat nu 5 waktu. Siap santri, siap? Siap? Ieu lamun balik ngaji teh penting-penting jam 11 biasana geus naon karek beres ngaji santri mah. Balik ka kobong teh kudu langsung sare. Ieu mah atuh lamun teu sare ih kalah main ludo geuningan imah santri tah. Aya nu kitu aya. Atuh lamun teu sare teh atuh mutolaah, murojaah, mukarrarah, salat tahajud indah, bener teh? Ye, ieu mah santri balik di pangajian ka kobongna mukakeun samping. Sarungna dibukakeun. Nyokot we bedak salisil. Bus. Pan meureunan bedak salisil marada panasnya. Nyokot we kipas angin. Bus digeber tarik teuing atuh ulan alit amit-amit. Santri eta. Ngan uing teh sok inget ce ningali santri teh sok naon flashback baheula. Pan uing ge kieu-kieu ge pernah jatuh cinta, pernah uing ge kieu-kieu ge. Ngan ieu mah zaman baheula meureun simkuring pernah datang ka hiji awewe dalam artian lain hayang direstui ku kolotna. Pan meureun kudu kitu nya. Kudu datang ka imahna da meureunan simkuring mah santri dengan apa naon datang dengan apa adanya nya geuleuh nya santri mah nya budug deui. Atuh uing teh ditolak mentah-mentah ambung cenah ka santri mah panyakeun santri mah budug. Eta uing ditolak mentah-mentah, kasep-kasep kieu ditolak mentah-mentah. Kasep teh ce. Kasep teh. Kasep mana jeung caroge euceuk. Apal sia tengah jawab teh sieun dicekek balik meureun ah. Kitu. Atuh ditolak mentah-mentah hareupeun indung jeung bapana langsung we simkuring pan sakit hati meureunna. Laju simkuring tidinya celeungkeung cek simkuring teh kieu. Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku, kau sebut tentang buduk. Gitu kan. Ieu meureunan bapana mung eleh ku simkuring atuh laju we celeungkeung ceuk bapana teh kieu. Ulah daek meuli terimah loba cucukan. Ulah daek kawin ka santri eta santri mah loba budugan. Santri mah loba amit-amit. Keun teu kunaon santri budug-budug oge barorok sia barokah. Mudah-mudahan orang doakan ku sadana sing soleh tur soleha. Amin ya Allah ya robbal. Amin ya Allah ya robbal. Balik deui Bu sing daek jaga salat anu 5 insya. Tapi maaf Bu, maaf Kang. Urang dina salat ulah lalawura.
urang dina salat ulah gagabah ku sabab naon ku sabab salat mangrupakeun suatu ibadah leres gitu betul gitu tapi kan ibadah oge kudu dibargi dengan ilmu nah leres gitu maaf Kang tong hari gading dina salat sameme salat we heulaanan aya nu dingaranan wudu leres gitu osok wudu osok iya wudu ge kudu dibarengi dengan ilmu nah lamun hayang ditarima bener gitu dina kitab Al-Guniyah saur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya hadis Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi Muhammad kieu la sholata liman la wudu alahu wala wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih teu disebut salat pikeun jalma nu sameme salatna teu wudu heul jeung teu disebut wudu pikeun jalma nu sameme salat nu sameme wuduna teu ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim osok ngucapkeun bismillah dina wudu maka lamun tara otomatis salatna moal ecreug alias moal sah na wudu matakan sadaya non segala rupa peribadahan kudu dibarengi dengan ilmu nah makana datanglah naon eta teh maka ayalah dina kitab Zubad karangan Syekh Ibnu Ruslan aya nadoman cek santri mah nadomanana siga kieu faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu sing saha jalma ma ibadah teu jeung elmuna aing mah eueuhan ibu-ibuna ye atuh teu pira nyebut emak bisa teu sok hiji dua tilu marejeuna ya barang-barang sadayana siap sing saha jalma ibadah teu jeung elmuna maka ibadahna moal ditarima ku Gusti cicing atuh tong emak-emaan heula ieu bukan emak-emak ku Gusti Allah bener turuk tuk 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 kompak jering nama anu hartina naon ustad nu maknana naon jelema ibadah teu make ilmu maka maaf ibadahna moal ditampi ku Gusti Allah naudzu tsumma naudzu billahi min himidalik matakan bu maaf upami gaduh murang kali sok pasantrenkeun siap pan harus seimbang ayeuna ilmu dunia jeung ilmu akhirat kudu seimbang lamun ayeuna budak disakolakeun atuh titah pasantren oh ustad pasantren mah jauh teuing nya mahal ieu atuh pan meureunnan aya ustad setempat leres kitu datangkeun ka ustad setempat sasadu ngomong siga kieu ka ustad setempat assalamualaikum waalaikumsalam hapunten ustad ieu teh simkuring teh gaduh murang kali hoyong diajarkeun maca Al-Qur'an ngan ieu mah teh simkuring gaduh salit kangge ustad ngan boga 10 jut aya nu kitu aya eueuh paralit bener ka ustad mah sok paralit bener teu ye teu cara butuhna ka ustad teh bener teu coba bu nyaah teu ka ustad bu nyaah teu ka ustad nyaah naon rek ngomong nyaah mere eta tah kade ka uing ulah nyaah mere ye kamari pan pas di Grogol jeung di Desa Kamal simkuring ngaji eta balikna pan beureunan Brebes mah aya bawang merah teh bener teh balikna dibere bawang merah 2 kintal lain 2 kintal 2 dus gitu atau 2 kintal mah meureun beuratin mobilna dibere beas beureum 2 kintal dibere bakakak diasupkeun kana mobil dibere sapi diasupkeun kana kandang sapiraku kana mobil moal asup meureun sapina badag teuing kitu keun teu kunaon sim kuring mah teu dibere amplop ge teu kunaon ridho wing mah teu dibere amplop ge rid da pasti ieu wing balik bakal menang doa sia duit mata duitan sia teh
emang uing teh banget koropak gitu nya. Eukeun teu kunaon Kang, mudah-mudahan sing berhasil. Tuh mudah-mudahan sing berhasil atuh piraku teu mawa nanaon balik. Alhamdulillah matakan gaduh murang kali teh sok pasantren siap kasantrenkeun siap mabuk gaduh murang kali soleh jeung solehah bungahna lain kur di akhirat hungkul tapi di dunia ge geus bungah bener teu jeung lain di dunia hungkul tapi di akhirat ge geus pasti bakal naon bakal bungah ya coba di dunia we heulaanan tadi aya kori pan luar biasa sorana ya lamun budak urang umur 1 tahun umur sampai 1 sampai 3 tahun bisa maca huruf hijaiyah kira-kira urang bungah teh eta budak urang geus balik ngaji ti pangajian balik ka imahna bari acurut-acurudan pan budak ngaranna oge mama abdi bisa huruf hijaiyah sok coba tuh jang kadinya sok mana huruf hijaiyah teh cek budakna teh abatata jahaho dadzaraja sasha minta apaleun bapana do agofako kalamana wahala aya kalamana wahala bungah teu Kang bungah teh ceuk bungah pasti komo deui lamun urang gaduh murang kali gaduh budak bisa baca Al-Qur'an bener teu komo di mun Qur'ana bisa dilagamkeun luar biasa alhamdulillah sim kuring oge tiasa saeutik mada sim kuring oge pernah juara hiji tingkat RT harita pesertana aya 20 18 teu datang kusabab marodol kabeh atuh uing juara hiji ngan kitu-kitu ge aya hasilna saeutik eta lamun budak urang bisa maca Quran maca bismillah dilagamkeun lagamna ge lagam sikah kumacana ustad lagam sikah teh kieu naon eta oh gitu engke nya Kang yeuh adul engke nya engke urang bari sholawatan siap dul siap nah kieu bismillah lagam sikah teh dangukeun coba maaf Kang gaduh murang kali bisa baca Quran gitu bungah pasti bungah ieu bungahna kur lain hayang laun kur bungah di dunia hungkul tapi di akhirat oge bungah tong hari gading di akhirat dina jero kubur we heulaanan aya nu dingaranan siksa kubur bener gitu leres gitu ieu misalkan ketika ibu asup kana liang kubur tilar dunia maut ngaranna pan amalan urang mah urang balen jelema soleh urang mah salatara sedekah tara da pasti atuh bakal disiksa ku saha ku Gusti Allah dina jero kubur keur mah budak urang teu bisa maca Al-Qur'an urang amalana goreng 2 kali lipat ku Allah disiksa dina jero kubur naudzu tapi ketika urang asup kana jero kubur amalan urang teh goreng tapi urang boga budak anu soleh jeung soleha urang teh masantrenkeun urang teh pangajikeun eta budak urang bisa baca Al-Qur'an nu tungtung nama dikiriman sholawat dikiriman hadiah dikiriman tawasul kudu jadi budak nu asalna ku Allah dina jero kubur rek disiksa teu jadi datang syafaat tinu jadi alhamdulillah bungah teh di dunia bungah teh di akhirat bungah teu alhamdulillah maaf Bupa sadayana sebelum saya menjelaskan tentang halal bihalal dan peresmian gedung kedua Madrasah Diniyah Nurul Hikmah isim kuring gaduh hiji carita rugina jelema bodoh kira-kira siap didengarkan siap dina hiji carita ieu aya hiji jelema kita sebut saja si Akang atau si preman lah ieu jelema teh bangkar warah taraneangan ilmu pokona bodoh dina masalah ilmu agama ceuk nu bohong teh mah ieu jelema teh tukang bobok tukang tarok tukang morosotkeun tali lain cukuing tapi datang hakikat ti Gusti Allah ieu si preman teh nikah jeung istri nu soleha
istri keluaran ti pasantren, istri nu pinuh ku ilmu agama, da meureunnan ieu istrina pinuh ku ilmu agama, dina datang waktu duhur ieu istrina ngajalankeun salat duhur tapi nempo ka salakina teu daekeun da bodoh dina masalah ilmu agama. Atuh ngaranna ge istri nu solehah pangmartosankeun salakina. Datang waktu duhur akang atuh akang salat, datang waktu asar akang atuh akang salat, datang waktu maghrib akang atuh akang salat. Tapi kumaha jawaban jelema bodoh pekna teh sudina acaan. Aduh. Sudina cis aing ngalaksanakeun pokona mah embung. Tapi nu tungtung nama pan waktu mat terus berjalan, waktu mat terus berputar. Anu tungtung nama datang taufik jeung hidayah ti Gusti Allah nu asalna eta si akang embungeun salat jadi hayangeun salat, jadi hayangeun eta hayangeun. Alhamdulillah. Tapi cemaap ieu si akang teh boga kendala naon teu bisaeun da bodoh dina masalah ilmu agama. Atuh nu tungtung nama eta kagagahanana teh dipinceun heula gengsina, dipinceun heula wawartos ka pamajikanana ceuk si akang teh ieu ne. Akang teh hayang salatkan akang teu tiasa kumaha carana salat sok atuh wartosan kudu geulis. Ari pek di bejaan ku pamajikanana da soleh tina naon? Da soleha pinuh ku ilmu agama ceuk pamajikanana teh kieu Kang. Upamina Kang hoyong tiasa salat mah gampang Kang. Ayeuna Kang OTW ka masjid. Naon cenah? OTW. OTW teh naon? On the way. Berangkat. Ayeuna Kang berangkat ke masjid, mungkin di masjid Kang akang cicingna tukangeun imam. Ngan ieu mah ti neng Kang mungkin akang tos nepi ka masjid, mungkin jalemit di masjid ku akang kumaha oge turutan. Ruku ngilu ruku sujud ngilu sujud i'tidal ngilu i'tidal ngilu pokona kudu diturutan. Atuh cek salakina teh neng salat teh ku gampang-gampang amat sih. Gampang teh. Atuh gampang. Cek si akang teh neng salat teh sih kok gampang-gampang amat ari carana kieu mah akang rek OTW ka masjid ah. Atuh langsung si akang OTW indit ka masjid eta si akang geus nepi ka masjid eta si akang cicing tukangeun imam. Ari keur kitu teh nempo di jero masjid teh kur aya duaan. Emang gitu biasana suganya. Di dia kitu teh. Henteu sabaraha orang atuh? 5. Oh 5 teh tihang 3 jelema 2. Oh 2 keneh meureun. Di tempo di masjid teh kur aya duaan, aya imam jeung tukang adan. Di dia aya nu sok tukang adan aya. Subuh-subuh sok ngahudangkeun tarhim aya. Jawab jujur budak ngora atau kolot? Budak ngora atau aki-aki? Aki-aki deui aing mah meunang we. Eta budak ngorana ka mana we? Ye budak ngora teh sing daek ka masjid sing daek adan. Bener teh. Datang ke masjid pan budak ngeurang mah ngeunahkeun sorana teh bisa diseni-senikeun bener teh. Jadi masjidna masjid naon? Masjid Al Hidayah budak ngorana adan make adan Mekah pan luar biasa terkenal nikakeun grogol bener teh. Eta si Adul adan. Adul kenal pot tadi teh. Di Masjid Jami Al Hidayah make adan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geunaheun tante, raoseun tante, raoseun da budak ngora. Yuk budak ngora. 16 tahun ya.
sim kuring teh ngora keneh Kang sebenarnya mah ieu ge masih pengantin baru masih terasa goyangannya cicing sia mane moal ngarti ya ye budak ngora mah da geunaheun sorana ge bener teh leres tante ye pan diteruskan hari subuh mah aya anu kudu diteruskan supaya jelema teh teu malolor wae as-salatu khairum minan naum gedaheun teh rawaseun teh budak ngora kitu meni hese nyebut ngora ge atuh geunaheun budak ngora mah bener teh tapi tinggali aki-aki salat naon adzan subuh teu colat ge teu kudu naon teu colat ge teu kudu naon atuh nu hudang teh malolor deui da teu salat ge teu kudu naon matakan budak ora mangan sing daek adan siap budak ora siap ngan maaf budak ora Masjid Jalmi Al Hidayah adan kudu make seni ye da seni teh anugerah ti Gusti Allah make seni make adan Mekah make adan Madinah bener teh tapi beda deui lamun ayeuna aya kamaotan sanajan ayeuna dina kamaotan mah eueuh dalilna di adanan tapi pan ari dalil teh lain hadis jeung Quran hungkul aya kias aya ijma kan nah ieu dikiaskeunna dina dalil naon ketika urang dilahirkeun kudu diadanan maka dikiaskeun maot oge kudu diadanan tapi maaf ieu lamun adan di kuburan ulah make adan Mekah bener tuh atuh kudu rada sedih pan beureunan keur aya nu maot bener teh adana teh kieu Allahu Akbar Allahu Akbar ye pan geunaheun mayit ge molorna tenang bener gitu ieu barudak orang Masjid Jami Al Hidayah adan di makam adan di kuburan asal juplak bae teu make seni Allahu Akbar bari nunjukkeun mah ya Allahu Akbar atuh mayit teh hudang rewaseun kaning sabego eta mayit hudang make seni betul tidak leres tante leres alhamdulillah sok lanjutkan siap kembali ke lab iya si akang geus nepi ka masih ceuk pabajikanan aku kudu cicing tukangan imam ari keur kitu teh dimulailah qomat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampaikeun beres teu disangka-sangka loba jelema nu datang ka masjid bring weh beuh loba nu datang ka masjid ngan biasa we nu datangna teh pemain inti aki-aki si Tayo geuningan nu sok hareureuy di masjid dah budak leutik aya nu kitu aya iya kan preman cicing tukangan imam iya kan beneran nu loba datang ke masjid teh budak leutik nu sok hareureuy di masjid cicing na tukangan preman atuh dimulai ku imam teh Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin di tengah-tengah maca Al-Fatihah ieu budak-budak beureun hareureuy pas sintrek-sintrek jeung babaturanana beureunan bosen pas sintrek-sintrek di dinya nempok ka hareup teu apaleun aya preman ceuli preman disintrek ku si Tayo nah beunang ku aing si teh Bismillahirrahmanirrahim kunaon Kang reuwas lain atuh komo preman ceulina disintrek ku si Tayo tapi maaf iya kira-kira preman ceulina disintrek ku budak leutik ngambek moal ya tuh moal adenya ya lagamannya pan geuningan ceuk si Cepiah oge kunaon ya dari Sunda mah bahasana bahasa kaya betul tidak Sunda mah kaya Kang beda pan ayeuna di Banten mah bahasana kasar bener teh kasar di Banten masih kuring pernah datang ke Banten ceramah
Ari Simkuring pan aslina orang Bandung bahasana lemes, datang ke Banten bahasana disuguhan bahasa kasar. Tadi imah panitia cek panitia, Pak Ustad gerak kokojoran heula kadinya. Atuh aing dititah modar. Pan ari di Bandung mah kojor teh mon. Itu padahal mah kokojoran teh naon? Selonjoran kitu tah. Sunda mah bahasana kayak beda deui jeung di Jampang Sukabumi. Di Jampang Sukabumi mah lagam non Sunda nanti aya lagaman ngagaleong. Simkuring datang ke Jampang, kabeneran pas datang ke imah panitia nu jang hareupan teh nini cek si emak teh kieu, Pak Ustad tabu sabaraha ti ditu. Tah gitu. Tadi we mah tabuh 2 baru. Pak Ustad gerak tuang heula atuh kadinya. Moal mah geus warareg teh. Tapi ari bareng jeung mamah hayu atuh urang bareng-bareng makana. Moal mamah bade nyaduk heula. Atuh geuleuh uing teh terjadi dahar nada geuleuh ku caduk. Begitu. Bahasa Sunda mah kaya alhamdulillah. Sokah kembali ke lab. Ieu si preman celina disintrek ku budak leutik ngambek moal da bodoh dina masalah ilmu agama. Ingat kana ucapan pamajikanana cek pamajikanana Kang upami engke akang tos ka masjid jelema kumaha wae oge ku akang turutan ruku ngilu ruku sujud ngilu sujud i'tidal ngilu i'tidal atuh meureun ngaranna ge jelema bodoh maklum ngaranna ge jelema marukanana ari kieu teh ruku atuh diturut di hareupeun preman aya saha. Nah eta culi imam dikeker heula ku preman nah bisi goyang culi imam nah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh rawason meureun imam culina disindra ku makmum eta ngagebeg imam alah sia dina jero hate imam ngomong siga kieu asa kakarikeun aing imaman 5 tahun culi aing disindra ku makmum geus teu kuat ya hayang nempo ka tukang saha nu nyindrek aing ieu ngan sieun batal meureun imamna dituluykeun ku imam. Allahu Akbar. Naon namina? Ruku. Ari pas ruku kabeneran budak leutik si tayo di tukangan preman hareureuy deui. Leungeunna ngawahan ka tukang panonna nempo ka handap. Ngan teuing nempo naon. Ngan aya bahasa tina cangkem tina bibir barudak cek barudak teh kieu. Wow. Badag. Bismillahirrahmanirrahim. Tendangan si madun ke batok preman dicokok ku si tayo. Aduh masya Allah. Ya maaf kira-kira preman batokna dicokok ku budak leutik ngambek moal dan jelema bol dina masalah ilmu agama ngan meureunan ari hate mah moal bisa dibohongan. Eta dina jero hate si preman ngomong siga kieu pantesan loba jelema nu mungkin salat da geuningan salat teripuh bisa ngaleungitkeun batok. Ada uing datang ka dieu yang bisa salat nu tungtung mah diturutan di hareupeun preman aya saha ieu ka beneran imam teu make salempak imit-amit. Ku sabab imamna kaluaran ti pasantren Kang oh tingali nu kaluaran ti pasantren mah tara make salempak tarat ya santri teh wani muka ke aing sampingna. Da uing ge kieu-kieu ge kaluaran ti pasantren ya make dong masa enggak atuh kalau enggak mah dingin. Di kitu-kitu teh tiris. Ieu si preman batokna dicokok ku budak leutik moal ngam da jelema bod inget deui kana ucapan pamajikanana atuh diturut di hareupeuna aya ieu imam ka beneran teu make salem atuh kadeuleu ngageunok sagede batok ieu leuwih amit. Wow. Amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Tendangan si madun. Atuh meureunan imam oge boga kaambek nu tungtung nama beak nengkak eta imam ngambek nu tungtung nama jelema tukangan imam ditajong ku imam bego sia. Atuh ngambek imam ge. Ya maaf preman ditajong ku imam ngambek moal.
mau ada jelema pun dina masalah ilmu agam nu tungtungna mah naon ditajong naon nu tukangan imam teh saha aya si tayo atuh diturutan ku preman eta si tayo ditajong sakatar tebeg tarik atuh preman teh tukang ngajongan batur begos atuh imam teh geus ngambek kitu mah gelut we jeung imam teh jadi salatna tuh eta teh gara-gara bon dina masalah ilmu agam naudzu tsumma naudzubillahi min kahartos lanjut artos ayeuna sim kuring bade bagi-bagi duit bagi-bagi artos hayang teh jangan dulu kemana-mana tetap di si laptop sok siap bagi-bagi siap ibu bapak sadar rahimakumullah urang sadayana dongkap ka ieu panempatan nyaeta saja ngahadiran acara halal bihalal dan peresmian gedung kedua Madrasah Diniyah Nurul Hikmah Cikrowok, Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan bersama Dai Tipiwan Ustaz Jose Abimanyu Kiai Bintang dari Sukabumi, Jawa Barat. Proyek 07 Mei teka tinggal di kadituna tinggal. Ayo nu kasep lah dia ya. Ngan siga urang eta teh nya. Ting si adul teh. Lanjut. Salit ibu bapak asyhadu rahimakumullah. Tentang halal bihalal biasana halal bihalal rata-rata di Jawa Barat, Jawa Tengah umum. Nah di Indonesia diadakan setelah Idul Fitri. Dimana dina Idul Fitri hakikatna sadaya jalmi-jalmi mukmin itu kembali ke dalam fitrah atau kesucian. Alhamdulillah anu puasa mah ngan anu godin mah nya henteu. Burang-burang naik motorna jol oyak ngahaja padahal mah cenah belok ka warung nasi. Nyatu we langsung berang dina bulan puasa nu kitu mah berarti henteu puasa kembali kepada fitrah kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena sebulan kemarin kita digembleng Bu urang diseseh sabulan penuh leres gitu diseseh kumaha pan ari jelema puasa madina kitab tankihul qaul naumus shaimi ibadah wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amalu mudoapun. Sarena jelema nu puasa naumus shaimi ibadah sarena jelema puasa mah ibadah wa sumtuhu tasbihun cicingna wae membaca tasbih urang marek cicing bae dah ti geus imsak sampai maghrib cicing beda ibadah maca tasbih lain kitu. Maksudna kumaha engke kadituna wa du'auhu mustajabun wa amalu mudoapun amalna ditikel-tikel. Alhamdulillah pan asalna urang oge cicingna di tempat anu suci. Nabi Adam cicingna di tempat nu suci di surga hayang balik deui ka nu suci hayang balik deui ka nu bersih hayang balik deui ka surga maka urang kudu bersih karena Allah nolak ka nu kotor. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka Allah cinta kepada orang yang selalu membersihkan diri dohir wa batin gitu. Maka lamun ayeuna ibaratkeun boga baju eta baju disimpen dina lomari baju pasti bersih. Ayeuna ku urang eta baju nu bersih dipake sampai kotor maka hayang balik deui ka tempat nu bersih hayang balik deui ka lomari eta si baju kudu diseseh heula dikerebekeun heula digesek heula di WC dicuci sing bersih ameh balik deui ka lomari. Maka lamun urang hayang ka surga urang oge kudu bebersih di dunia daripada engke dibersihkeun di akhirat ye asup kana neraka dikerebekeun dina neraka diseseh dina neraka naudzu tsumma naudzubillahi min dalik. Nabi Adam Bu asalna di tempat anu suci diturunkeun ka bumi. Nah abi jaroba Bu masih betah Bu dangukan Bu ya sim kuring urang lanjutkeun tadi ya aki-aki balik ti majelis sim kuring yes derek dibejakeun meureun ka pamajikanana ari balikna bener dibejakeun ceuk si abah teh mama abah memunang amalan alus ti ustad emang naon kitu abah oh ceuk ustad cenah ieu ge ceuk Kanjeng Nabi sampai salat nu 5 waktu teh disunahkeun nyusuh heula emangnya Kanjeng Nabi Muhammad ditah nyusuh ieu bener mah nya ustad bohong arinya kitu kumaha tuh ayeuna mah sameme salat 5 waktu wing kudu nyusuh heula da sunah cenah ceuk aki-aki ari ceuk nini sarwana da awam meureun teu apaleun ya enggak apa-apalah kalau kata Kanjeng Nabi mah aku siap dikenyotan
Atuh bener ka isukana teh datang waktu duhur nyot 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 nyot. Alah. Datang waktu asar nyot 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 nyot. Alah. Pan meureunana waktu mah terus berputar, waktu mah terus berjalan utung-tung nama nini ge jengkel meureunana. Atuh unggal datang waktu non waktu salat dengan hayo we dikenyotan. Atuh heueuh jengkelnya geus garing, geus peotnya hayo dikenyotan. Nu tungtungna ieu nini protes datang ka sim kuring bari gegedor tarik ieu cek nini kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta saha di luar? Eta saha di jero. Kalah nanya balik. Awing mung riweuh dibuka pantona ku uing emak ka mana wae kamari mingguan teh hadir emak. Ustad ampura mah teh kamari teh nyeri beuteung. Tapi da ustad mah kamari oge mamatahan ka si abah teh bener. Emang uing mamatahan naon kitu pan eta cenah cek ustad sameme salat 5 waktu disunahkeun nyusuh heula. Atuh tungtungna teh si abah teh nyusuh wae ka aing. Itu uing mah teu nitah nyusuh. Ari eta cek ustad cek Kanjeng Nabi. Komo Kanjeng Nabi. Kieu mah maaf mah kamari teh hadir maklum di si abah ge pangdengeuna geus kurang jelas maaf cek Kanjeng Nabi sameme salat 5 waktu disunahkeun nyusur heula. Nyusur teh nyiwak teh bersihkeun huntu lamun ayeuna eueuh siwak bisa ku sikat gigi ge dasar wa misah naon bersihkeun huntu itu sunnahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beureun ngartieun eta nini dikitukeun mah balik eta nini ka iman saacan balik ka iman nyimpang heula ka warung meuli cengek 30.000 cengekna dibawa balik direnos nikalemes geus nikalemes dibukakeun burahon dicokot bos. Ya saking ambek nasi umat teu karasaeun panas ya. Atuh meureunana datang waktu maghrib si abah teh balik geus macul ti sawah balik ka imah narek naon? Salat sia nyusu-nyusu. Sol ngan sameme salat are nyot 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 nyot. Aduh. Pan meureunana ieu si abah balik ti sawah geus macul ka imahna geus nepi hareupeun panto imahna ari nini geus siap ditukangeun panto nah sia geus diburahulkeun si abah mukakeun panto can ge ngucapkeun assalamualaikum hulu aki-aki dibedol ku nini ka dieu sia hayo kenyot ka dinya hayo terus rasakeun ka dinya terus ari ku aki-aki diasaan iku naon ieu mah lada atuh heueuh da lada ge naon aya cengekan cek nini lebok sia kayang sia eta teh eukeun teu kuna naon da kitu ge aki daek keneh tolab matakan si kuring masuk bunga upami ningali kasepuhan nini aki-aki daek keneh tolab ilmu ieu luar biasa suatu kebungahan suatu kebahagiaan kangge sim kuring kusabab ya aki-aki nini geus umur ti luhureun sim kuring daek keneh neangan ilmu ka dieu nu ti sahandapeunana di jeung sim kuring mah teu bisa ngaji budak ngora keneh budak kamari lehoan tapi alhamdulillah masih keneh haradir urang doakeun kusana sim panjang yuswana tur barokah amin ya robbal matakan ibu-ibu bu sakedap deui bu maaf bu sok mingguan antara bu sok mingguan antara di dieu ngaji mingguan osok Jumatan. Oh sarua keneh maksudna mingguan teh poe naon gitu tadi dia mingguanna poe naon Jumat berarti Jumatan osok halaladir osok alhamdulillah sing daek hadir bu sing daek had atuh urang teh ilmu naon hate teu kaasupan ilmu sapoe sakali atuh saminggu sakali jeung ustad di masjid bener teh matakan sing daek hadir Jumatan mingguan jeung ustad siap bu insya tapi maaf bu zaman ayeuna mah lolobana lain jamaah ngadaguan ustad di masjid tapi ustad anu ngadaguan jamaah di masjid sorangan bener teh fakta teh ya ustad pan kesel sorangan di masjid ngadaguan jamaah teh datang-datang lutung-tungna ya ustad nyepeng mik cek ustad bari nyepeng mik ya ibu perhatian ayeuna teh pangajian pek gerah-gerah dongkapan sabab ieu kawajiban bener ngaji teh wajib
ngan ari nu sentimen ka ustad mah di imahna bari gogorowokan cek si Ece bari naon bari cicing di imahna di dapur cek si Ece kieu heueuh aing oge nyaho ayo nate pangajian ngan aing mah moal datang mun sia nu mamatahan gelo nu gitu ye emang nak orang hirup teh butuh ka ustad tuh orang teh hirup teh ka kiai bener teh leres teh mana buktina sok kamaotan kiai ngamandian ngapanan nyolatkeun ngagotong eta mah kiai ngagotong atuh borongan meureun eta kiai keur ngalewat ngagotong mayit ditanya ku masyarakat reka mana kiai cicing si aing keur proyek modar borongan tak kiai ye maaf orang teh butuh ka kiai jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap kepada kiai bu sabab orang butuh ka saha ka kiai ulah sampaikan ngeluarkan kata-kata sehingga kieu dah ustad ngaji mah masing-masing we hirup mah masing mah nu ngaji modar nu teu ngaji ge modar bener ngan beda modarna bener gitu leres gitu bedana kumaha ieu lamun ustadna sentimen kieu misalkan urang teh maot da kusabab geus ngomong kitu teh urang teh maot misalkan pamajikan urang teh datang non salaki urang teh datang ka ustad hapunten itu hayang pangmandiankeun itu tuh pamajikan uing anu mana teh ya eta nu kamari ka ustad ngomong masing-masing teh ya ustad lamun sentimen pasti ngomong kieu si eta ya terus kumaha ieu pangmandiankeun kela cenah masing-masing ieu mun ustad kieu kumaha ye erek kumaha urang ye pan cenah masing-masing atuh ustad masing-masing oge pan ustad teh ustad kudu aya kudu nyaahan ka naon ka masyarakat teh ieu ustadna sentimen ya tuh ustad pangmandiankeun atuh setim we ku sia ka ditu coba lamun arek kitu kumaha euy orang teh butuh kaki leres gitu alhamdulillah mudah-mudahan doakeun kiai-kiai urang sadayana sing panjang yuswa tur barokah mudah-mudahan sing seueur rezekina seueur milikna murang kalihna sing dijantenkeun murang kalih anu soleh tur soleha amin ya Allah ya rabbal alamin ibu bapak asadar rahimakumullah sakitu cekap kurang lu bener teh aya Yusuf na ngaranna naon Yusuf ya YouTube aja lain Yusuf Reja Piktur jangan lupa sabrek uingnya boga Yusuf Yunus uingnya boga nama nate Abi Manyu TV jangan lupa sabrek engke simkuring aya vlog-vlog perjalanan ka Brebes siga kieu jadi keseharian aya lah itu nuju ngaos nuju ceramah para kiai Jawa Barat insyaallah aya itu cekap wae teraskeun sakedap deui insya dan belah ditemang sih yang balik entonya ibu bapak sadar rahimakumullah mualami sakedap deui ieu urang ayeuna zaman ayeuna keung kabina-bina ku sabab naon loba ulama-ulama urang nu geus ngantunkeun alam dunia ulama-ulama urang nu tos mararaot ieu teh isyarat ti Gusti Allah bahwa dunia ku Allah rek dipindahkeun ka akhirat nu tungtungna ieu dunia teh rek dienggeuskeun ku Allah teh dicokotan heula barang-barang nu alusna ku Allah dipindahkeun ka akhirat rek dienggeuskeun ieu dunia rek dihancurkeun jeung barang nu gorengna barang nu alusna ku Allah dicokotan heula ibaratkeun lamun urang ayeuna pindah ti imah nu baheula pasti bakal nyokot barang anu alusna heula bener barang nu goreng namakeun we cenah rusak lah kewe terakhir cenah rusak jeung nu goreng-gorengna tah kitu matakan urang kudu loba eling bener bu simkuring sok inget baheula keur jadi santri sok ngadom tentang kehancuran alam dunia nadom nate siga kieu ibu perhatian sanes kitu kutang lain gitu eta mah nu tadi urangnya poho deui ya wingnya tentang kehancuran alam dunia gitulah pokoknya mah poho deui wing teh inti nama kita bertanya langsunglah kepada Allah dina Al-Quran geus jelas ku Allah teh dinawankeun ku Allah geus jelas dina Al-Quran dijelaskeun ayeuna ku sabab naon Allah nurunkeun corona ke alam dunia ku sabab naon ayeuna terjadina tsunami terjadina gempa bumi terjadina balahi jeung balasan jeung nu sajabaina ku sabab naon tingali dina Al-Quran saur Gusti Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zoharo parantos dohir apa? Al-fasad pirang-pirang karuksakan timimiti gempa bumi, aya tsunami, banjir bandang, puting beliung, mang corona, kareta tijali ke ayah nyeti kareta tijali ke. Kenapa sih itu semua bisa terjadi? Bima kasabat aidin nas. Itu semua terjadi karena ulah tangan manu. No. Manusia kaing atau maneh we ulah sia we ngan jadi teu nyambung jadi manu maneh lain manusia. Bima kasabat aidin nas. Itu semua terjadi karena ulah tangan manusia. Bener gitu? Banyak orang-orang yang tidak bertakwa, yang tidak beriman kepada Allah, makanya balik deui minimal urang teh daek ngajaga salat 5 waktu. Ustad urang mah gawe wae, urang mah gawe na oge isuk sampaikeun ka peuting. Kumaha Ustad? Salat we, salat mah mun aya waktu mah salat. Kudu salat mah teu berjamaah oge kudu salat mah. Meskipun ayeuna urang salat ayeuna teh gawe misalkan di pabrik, waktu yang berjamaah geus we salat sorangan oge teu kunaon, nu penting mah ngajaga salat. Maaf Bu pasadayana hayang jawab sing kararompak, hayang jawab sing ararecreuk. Siap Bu? Siap Bu? Dangukeun. Ari monyet sok dahar tara, monyet sok nginum tara, monyet sok sare tara, monyet sok sholat tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok sholat tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok puasa tara. Cing dulur ari jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sare tara, jelema sok sholat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok zakat tara, jelema sok puasa tara. Atuh ibu bapak mewah barudak sadayana lamun aya jelema pagaweana dahar nginum jeung sare palepas salat tara eta ngaji oge, zakat oge, puasa oge. Nu kitu teh tong malotot ka uing atuh monyet. Ini bari molotot. Naudzu Tuma naudzubillahi min. Sok maaf budaik teh disebut monyet Bu. Naudzu tuma naudzubillahi min. Dangukeun Bu terakhir. Tapi Ibu hampura pangjawabkeun ku sadayana sing kararompak Bu. Siap? Lamun ayeuna di bumi Ibu aya nu tara salat nyaeta caroge Ibu. Berarti lamun ibu-ibu wengi sok sare jeung saha? Ibu sok sare jeung astagfirullahaladzim. Baru orang Cikoroyok masuk molor jeung monyet cenah. Naudzu tuma naudzubillahi min. Matakan sing daek jaga salat ngelima wa sok da monyet mah tara sol, jelema mah osok sol. Lamun jelema tara salat berarti jelema naudzu jaga salat anu 5 waktu insya Allah. Mung sakitu disimkuring mudah-mudahan sing aya manfaat. Hapunten ka para kiai, hapunten ka para ulama, ka para ajengan bilih tema seueur kalepatan tina cariosan simkuring mudah-mudahan hoyong dihapunten, kinten-kinten dihapunten.
Oke, mudah-mudahan segala rupi nu parantos kusim kuring dimabarkeun tadi mudah-mudahan sing aya manfaatna khusus kangge sim kuring umum kangge urang sadayana. Amin ya robbal. Bilih aya nu bade cai sok mana teh dibagikeun deui teh? Oh nya sorban, gelas sorban nya. Gelas sorban sok. Aya nu bade gelas sorban? Kita sambil bersolawatan, siap? Siap? Mung sakitu ti sim kuring mudah-mudahan sing aya manfaatna. Lanjut solawatan gelar sorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik